Sawararaas ari nempo foto kieu teh. Aduh. Mak keur naon, Mak? Iya, Neng. Keur ningalian foto. Daripada aing mikiran wae Abah sia can mantok-mantok balik. Mending ieu we hadena teh aya album, Neng. Bang Ali, Mak. Sok. Tuh. Geulis mah harita mah leutik geuning. Ieu teh Neng, leutik nama. Baheula mah muluk geulis kieu nya. Heeh, nih hurung, Mak. Ayeuna mah gede sote da cocok KB. Neng mah mau di KB mung juga emak kana teh. Tuh tingali Neng. Ye, Neng apal teu? Artis Titi Puspa. Kunaon, Mak? Eta teh jeung emak kolotan emak. Eta teh. Ieu emak mah umur 80 tahun ge tuh. Masih kene kieu tuh, aralus kene. Ning bisa kitu mah atuh. Tah, ieu teh akibat baju ieu, Neng. Oh. Baheula teh emak teh keur dilamar ku abah maneh teh tuh tingali tuh. Tuh nya kuat hurung kieu bajuna oge. Geuning. Ieu teh baju jimat. Jimatan. Nya duka basi ngomongna kitu cenah. Ini emak mirip abah ieu mah. Ai baheula mah leutik nya, ayeuna mirip abah sia heueuh. Bibirna sagala rupana nya. Mirip mah. Eta mah geulis ning. Pan cek aing oge cocok kabeh. Teh kan ngadara kabeh tara hiji tara dua, terus dari capeuting teh. Saplek. Edan deh. Pokona mah Neng kok Yahoo ye. Neng tuh mikiran abah sia mah aing pusing. Untung aya foto ieu. Jadina teh digegeupan we ari peuting aing jeung foto. Lumayan. Nes di mana? Peser lotek jeung abaang yang mam cenah. Oh, lotek naon? Lotek kecambah. Kecambah. Si baang bere-bere teh lotek kecambah, sekali-kali bere lotek nu rada ngeunah. Lotek naon? Lotek semanggen. Bisa nungguan ya, Baang. 6. Potret manehna Abah sia. Nuka tampa tahun kamari. Naon sia melong wae Abah sia. Kangen ka aing ya. Maijot wae make baju beureum eta halus jadi awet ngora cenah. Moal ning make nanya jadi leuwih ngora jigan. Halus urang menta Bang. Alhamdulillah ya euy. Panen hasil. Pembukuan. Ieu lontekna. Geus. Geus. Meuli di saya. Di rom lah. Ngeunah kitu di dinya. Heunah ngantri opat hareudang. Oh. Naon hoyong acuk tua. Acuk naon? Acuk ke nu mah ijo, nu warna pink alus teh. Ai maneh. Baju mah ijot mah nu aralus gar oreng kabeh. Iya teh baju halita teh ya cenah dipake ku mah ijo teh cenah meni geulis pisan kumaha kuning dianggen atuh da amanya. Dah. Ngidam ieu si Dede cenah si Dede nu hayang. Maneh mah ngidam geus segala-gala wae. Geus yang cimol teh ya. Yang uli. Oh mah atuh nya. Aing mah. Atuh bayaran nu mah ijo atuh. Ya, geus tong meser mah ijot. Meser wae di pasar kumaha dibelikeun. Bombong hayang nu mah ijot, halus warna pink hayang nu eta mung. Tuh bayaran nu mah ijot itu Geus cai na mah ijot tuh. Lotek teh di dahar meureun. Pamajikan. Aing duit 200.000 na peranti milih anak lauk. Peranti modal malah yang baju mah ijot. Musingkeun wae. Foto Abah sia. Mak, hei, kuing neangan carepeun imah di dieu. Naon sih dengan aing? Tadi pamejeur urang ka dieu. Heeh. Kitu naon? Begitu ka imah pundung hayang baju mah ijot cenah.
Baju aing. Nu pink. Aing mah kabeh oge bajuna pink kabeh, Ang. Nanti ngomong aya nu alus cenah. Nu alus mana? Ya duka begitu pamajikan hayang cenah. Majar teh ari make baju eta kacirna ngora wae cenah. Oh, baju nu ieu nu dipoto. Heeh, meureun. Ieu eta teh baju jimat, Ang. Pamere Abah sia. Baheula keur ngalamar aing. Bayangeun. Heuh, hayangeun. Ieu, Ang. Moal bisa, Ang. Aku aing mau diberekeun. Eta baju kamu mah teu, Ang. Sia nyawa sorang Abah sia teh balik-balik ngurek. Nepikeun ka ayeuna. Aing teh moal peuting ngeukepan eta wae baju kenang-kenangan. Itu awe urang puge ngadat mah hayangeun. Asa bodoh teuing. Urusan awewe sia eta mah. Aing moal dijual, pokona moal dijual. Geus jieu ye, Mak. Heeh. Kurang dibayaran 50.000 daek teu. Moal. Yeuh, cek aing oge eta teh baju jimat. Eueuh deui hiji-hijina moal aku aing moal dijual pisan. Najan sia gogoleran ku kumaha oge. Rek bulak-balik junggulit itu moal dibayaran. Najan moal dibayaran. Tuh aja kada cerewet. Aing Mak puge pamajikan urang mah ngamuk gitu. Mak kos tanya pamajikan urang wae. Rek ngamuk rek henteu urusan pamajikan sia. Aing si we tuh. Naon? Ai ulah 50.000, amun 200.000 kumaha? 200.000 Ang. Heeh, sok. Bang sia cicing dieu nya. Heeh. Bae cepet bajuna. Bae 200.000. Cicing sok pokona mah cicing heula aja deh. Nos. Eta ini. Ai 50.000 mah embung. Pas 200.000 daek. Aduh, ngarti duit ini teh. Iya, Ang. Iya, baju nu kieu. Heeh, meureun cenah nu pink ye. Teu nya. Iya baju jimat, Ang. Jimat di mana baju goreng kieu jimat? Ye, baju ieu mah lamun make baju ieu teh katempona awewe teh buricak burinong. Itu bener teh. Mana duitna? Urang teh sangeula teu boga duit deui teh, Mak. Berhubung pamajikan urang pundung. Heeh. Tuh, 200.000 ya. Oh, nya hilos. Tah, Geus ulah dipenta deui nya, tang geus dibayaran. yang geus 6. Geus urang balik nya. Los. Erek baju jimat baju naon? Jor-jor teuing. Aing geus meunang ieu 200.000. Daripada salah kitu mantok-mantok balik, aing teh gablek naon di imah. Tomboroning baju, aing mah kenteng we nu jadikeun jimat. Emang anu meuli ku aing dijual. Balik. Rek ngejok. Sia teh lihat teuing nya. Hayang teh baju teh beunang atulah ka sia teh. Nah, beunang. Baju goreng kieu dipika hayang maneh mah. Ih, halus ieu teh ih. Kayaknya tungguan ari di tungguan ya. Yang dipake. Mahal hungkul baju urut. Ini wae awewe teh. Tuh, tingali tuh. Ih. Halusnya geulis neng Halus di mana baju goreng kos situ? Iya halus neng kos 3 cinta luna 5. Aduh, Karena mangges halus. kayak nih nggak ngebayangkeun di mana jiga mah ijot. Cantik tuh, cantik. Gila jiga mah ijot di. Ampun, aing mah. Amat bisa di halus-halus.